Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebedah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-38. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga harita si Modin nuju tarung sareng armada. Namun si Modin atuh tanaga-naga si Modin beda sareng armada para mitra, mangga urang lajengkeun. Si Modin ngaharek ngawakna nguliat rumpuyuk runyuh tarang nganyuksu kana batu. Nu teu mangkuk 2-3 menit si Modin nepi ka hanteuna ngajoprak kariragana ngan saseret peuting eta manehna kumelenang di alam dunya. Kojeng kang armada ngadeuketan tuluy ngarampak kana beung si Modin. Tetela para mitra, denyut jantung geus eureun alias geus eueuh nyawaan. Kulipak awak si Modin dibalikeun, panon duanana bareunta sedeng getih mah tina sungutna masih keneh kaluar ngan semu hideung teu beda ti dua. Modin. Nah, atuh Andika teh ngadon boga itika drek nyimpang tina dadasar bikamanusaan. Indung dewek digunasika dirina kalawan disiksa nepi ka akhirna indung dewek sanasib jeung Andika. Sajabat ti kitu nurutkeun ceuk caritaan anak buah Andika nu ngaran si Arkileu, Andika geus nyieun curang, geus rek miceun gegeuleuh ka dewek, nepakeun jurig pateuh majarkeun dewek nyiwati maslitna kalawan kahormatan anak ku dewek geus beunang. Dunia eta aya tanda saputangan dipake nutupan panon nyi maslisna geus dibikeun ka dewek. Sajabat ti kitu Andika ngakukeun ngaran dewek. Padahal dewek di harita waktu kejadian masyarakat di diri serang kurampong, dewek harita ngaberik nyi maslisna dumeh katingali aya nu wawa. Lamun kitu manyata Andika anu nyieun kurang ajarna. Harita Andika make tergos nu si Arkileu, samalah ayeuna ge tergosna aya di sakuan ku si Arkileu. Udasar eta keur Andika ulah boga rasa atau boga anggapan ditamatkeun nyawana ku dewek, tapi kudu rumasa jeung tumarima kana amal Andika keneh. Data di gesing saha anu ngarampas seuneu eta nu panasna. Ceuk armada gegeran dengan jeroeun dadana. Bari ngusap mata si Modin reup panonna peureum, ret armada ngareret ka batur-baturna si Modin opatan nu geus pasolengkrah nganduka geus korban acana sabab ku armada henteu disampeurkeun. Si Rilik geus kitu majang isak nyampeurkeun ka armada bari nuntun si Arkileu nu can dibuka tali ringkusanana. Pok jang isak harita teh nanya bari ngareret kana layon si Modin. Kang, kumari geus ieu jelema nu limahan geus njaloprak? Maksud jang isak kumaha? Armada malik nanya. Halus mah tong diadab sina tinggal oprak di dieu Kang, bisi urang di katempuhan ku wajib. Dan dimaksud ku abdi mah bisi kapanggiheun ku upas ke masyarakat di dieu dihukum. Yang isak manghariwangkeun. Nah halusna lamun digalusuran hiji-hiji ka jauh ti dieu Kang, pokna deui mere pandangan ka armada. Maksud akang ge kitu jang, urang galusuran hiji sewang. Dilusuni urang tuna ngarah urang di dieu teu katempuhan. Tapi keheula akang tempungan Ustad Winata. Ceuk armada tuluy ngagedi rek nyampeurkeun ka Ustad Winata, nukeun ngarandeng keneh harita teh. Saputra garwa ditepas kakarage nepi kana palebah golodog nyi maslisna ngagero. Bari nyampeurkeun ngan henteu we terus ngarangkul. Kang Ar, saur nyi maslisna. Kumaha Kang saeus bios? Alhamdulillah nyi Mas. Temal armada bari ngajanteng hareupeun golodog. Atuh kalembet Kang. Atur nuhun. Mohon jang kalebet jelas barieu Ustad Winata mangirang. Atur nuhun Ustad, ieu ulah ngarepotkeun abdi mah moal kapanjang lebar sasanggem. Ayeuna mah enggal we arangkat heula ti dieu. Eta mah teu bade ngalalangkungan kana maksad Ustad. Bade ka ditu ka dieu mah utamina mah kada angkat heula ti dieu jalaran bilih aya kajantenan anu henteu dipikapalai ku sadayana. Kumaha atuh ibuna? Ustad Winata naros ka Ibu Aisyah garwana bari ngaliri. Saya mah urang mios heula atuh amanah mung eta we ka mana atuh manu dimaksud ku urang. Waler Ibu Aisyah bari manahna mangaros bingung. Kedah ka mana dituju jalaran teu boga jug-jugeun pisan. Tapi akang ayeuna di mana lini Kang? Nyi maslisna naros ka armada. Akang mah tebih nyimas di ditu di sisi gunung. Temal armada teu nemongkeun budi bungah bisa tepung deui jeung nu geulis. Kumaha pameureun ngiring heula samantawis mah ka Kang armada Bu? Nyi maslisna ngaririk ka ibuna.
nya tibatan urang teu boga keur nyiruruk atuh meneng ngilu we atuh kajang kaya kajang armada keun bae jauh-jauh oge. Ibu Aisyah nyaluyuan maksud namanya Mas Lisna bade ngiring nyiruruk di armada. Kumaha mana urang milu we heula atuh kajang armada saurna. Gua mah ge sapok-pok pisan ibuna. Ieu atuh urang hari ini ayeuna baler Ustad Binata sapagodos. Nanging eta kinten-kintena ibu kiat mapah ti ieu ka gunung. Jadi ti kitu mah tak pikai sinuna teh Bu. Ceuk armada kitu sotenan ngerasa bingung. Diajak kumaha da puguh manehna ge kasebut nurut diuyut surah sagarana. Ari teu diajak kumaha keneh boga rasa karunya. Ongkohan saeutik gedena armada oge rumasa kahutangan budi ku Ustad Binata sareng Karwana. Keun bae jauh lagi jang armada kajeun eureun-eureunan we. Da geus rek ka mana mun dijuju atuh ku ibu ujang. Saur Ibu Aisyah rada darida rupi nu sedih. Nyari sakinten ibu kiat memapahna kalayan sumbing kalitu teu ngarosling semanga we. Temal armada akhirna mah nyaluyuan. Sok atuh ibuna mawa keur salin bari sangu bawa bising lapar di jalan. Saur Ustad Binata. Teu hararese Ibu Aisyah sareng Nyi Mas Lisna kalebat heula mun teu anggean kana taplak meja. Mun teu dicanak sadayana kitu deui anggean Ustad Binata sareng sajadah digembol. Hari Nyi Mas Lisna ngabadahan ulah sangu kana rantang sareng rencangna sesatuang sontong. Atuh teu lami tos kaluar deui cepret ngoncikeun lapanto teras lalungsur. Hari armada harita manggulayon Nyi Mosimodin jeung ngagusur si Komeng nu geus pada-pada eueuh nyawaan. Sedeng Jang Ishak manggul si Tihul samalah si Arkileu ge dititah ngagusur si Udel sabab tali nu dipake ngaringkus leungeunna di udaran ku Jang Ishak dititah ku armada. Hari Ustad Binata sang Ibu Aisyah kalih Nyi Mas Lisna diiringkeun ku armada, si Arkileu diiringkeun ku Jang Ishak. Panggula tu Jang Ishak ngaragancang. Itu deui si Arkileu sina manggul ceuk armada rigidi Jang Ishak manggul si Tihul kitu deui si Arkileu manggul si Udel. Tapi kitu ge si Arkileu kegaleongan semon beurateun. Datang ka hiji tempat anu suni layon si Modin jeung baturna opatan di pariceunan samalah digalubrageun kana badumbang nu barala. Geus kitu mah terus kebat rinit malah jauh tisarakan Ustad Binata. Teu karasa para mitra sadaya waktu nyerelek. Kira-kira sakilo jauhna ka panganyerkan armada. Tayalian ka bumi uyut sagarana hawar-hawar kadenge suara hayang. Kongkorongok si horeng harita geus nganci kawanci subuh ngan teu ngadenge suara nu azan sabab eueuh masjid. Aya ge imah ngan hiji-hiji nanggang kagungan uyut sagarana nu diajarkan ku armada. Geuning tos aya hayang kongkorongok amana bawa batos taket ka pilemuran. Nyangan teuing we kumaha ieu nya balar Ustad Binata. Tos ngajeng ka subuh pangijeng ama Nyi Mas Lisna Maira. Yang armada jauh keneh ieu teh Ibu Aisyah ngaliri ka pengter. Paros caket Bu, aya rupina setengah kilo deui mah. Bilih bade ngaso heula mangga. Temal armada reg sarere areureun. Ibu Aisyah ngecageun gemolan teras calik tina luhur batu ngareneng sareng Nyi Mas Lisna. Ustad Binata jeung nu sejena cari ngogo. Ret Ustad Binata ngalirik ka paliwetan katingal tos rai-rayan. Geuning geus rai-rayan caang teh ibuna. Tuh tingali cahaya batara surya ti tebeh wetan geus temong ngagebur. Ustad Binata ngawartosan ka garwana. Nuhun tos siang geuning amana. Ari palebah dieu teh aya tampian Jang armada. Ama rek salat subuh heula da sajadah mamawa. Tampian mah teu aya mah mun aya ge walungan nanging rada tebih ti dieu mah. Pamiti rorompok nu dianjelkan ku abdi mah caket kadung kalebah. Saengke atuh dugi ka rorompok temal armada bari ngorejat nangtung. Sanggeus armada nangtung korejat Jang Ishak nangtung tuluy noel kaleungeun armada bari nyarita satengah haharewosa. Kang, itu saha sia jelema duaan keur tinggal rungkuy. Cek Jang Ishak sararea pada marali ana breh nya dua jalma samalah teu lila rugreg areureun ngan can silik kana rupana da puguh masih keneh rada poe kieu ku tatangkalan. Uluh nyawe Jang Ustad Binata semureuwas. Sok sieun baturan nu tadi we di pariceunan Jang. Kumaha lamun seung ka dieu? Ibu Aisyah hariwang. Bios Bu leuwas-leuwas saya arantosan di dieu. Ku abdi bade ditinggal ti kacaretan. Ceuk armada sanajan tas tarung ngayonan 5 urang oge. Teu mikirkeun kana karipuh maka aya pikiran rek nghareupan deui 2 urang jalma nu can katingali saha-sahana. Kadea tukang sing hati-hati. Teu kitu sarangan Kang Ishak.
saur Nyimas Lisna manghariwangkeun sawios Nyimas akang we nyalira jang kadenya ulah kemana-mana tungguan di dieu jeung awas eta si bocokok si kabur armada sasahat kajang Ishak ini si Arkileu mabur kang lupat bari parol we cokorna tema jang Ishak leos armada ini salungkar salingkar kanu sumi rek nyidikeun jelema dicuriga anu keur tingjaran tu nu saurang katinggalina keur diuk dina taneuh nu saurang deui keur ngajanteng bari luak liuk sanggeus deukeut corelat armada nyalingker ka deukeut batu gede sabab nu saurang katinggalina ngaliuk tapi ari kana rupana mah tetep can sidi kojengkang armada ngalengkah setengah jejengkean kalacat naik ka pasirun jalma nu duaan geus kitu mah para wargi sadaya jeleng armada luncat maksudna rek ngagretak jalma nu duaan nya atuh ari goak teh aya nu ngagoak sora awewe geus kolot bari ngorejat setengah rek luncat nu saurang deui ngarenyag tuluy duanana sirih rangkul astagfirullahalazim Gusti Maha Agung ini Aki ya abdi ya cek armada reuwas kareunakeun si horeng nu digeretak teh ninina jeung akina tayalian nini Sarni jeung Aki Dasim geus kitu we geus kitu mah kilek ni Sarni ngalieu sartananya bari sukuna ngaroncod keneh reuwas saha nyaneh teh pokna bari mencrong can sidi abdi ni armada masyaallah Gusti Maha Agung syukur teuing sia silu cek nini Sarni nyirilik terus ngarangkul bari ngawiwiceun kojengkang Aki Dasim kakara nyampeurkeun jalu kamana wae lain teh mun itu tega kakolot panggih henteu jeung ilmu lain jalu cek Aki Dasim ngarasa bungah campur sedih teu sangka bari patepung jeung incuna sedeng armada ditanyakeun indungna teh teu nemalan kalah ngalima tuluy ngarangkul ka Aki Dasim harita teh para wargi sadaya ngaso heula ngaso Mitra sadaya harita para mitra nini Sarni nyarita bari panon rambas-bas ku Cimata aki nari nyaneh teu ngilu ceurik atuh dalu lain deui kadinya ceurik kawas kami cek nini Sarni teu puguh-puguh ngadoni nita ceurik ka Aki Dasim ye dasar nini kuceuleuh nini sekak beusi saku cekak sia teu puguh-puguh ka aing ngadoni nita jebleh sagala lain kudu jebleh mujur sia tapi kuucapkeun alhamdulillah deui siapa bisa jabung deh jeung jadi incu kawana inung lain lu Aki Dasim nanyakeun inung armada keku abdi diwartosan mama Aki ini mama ngawe urang wangsul ceuk armada nyarita rada tarik sabab geus apal ka Akina nu geus kurang reungu jadi lamun nyarita kudu tarik nya maju aya keneh kitu saung jalu aya tema armada ponok terus ngaleos di eta tempat dituturkeun ku Aki Dasim jeung Nini Sarni rek nyamper heula anu narunguan sanggeus deukeut ujung-ujung siri Nyimas Lisna heula nyamperkeun ka Nini Sarti sarananya la ilaha illallah geuning Nini sang Aki Nini meuli di mana aya di dieu saur Nyimas Lisna bangun kaget jang armada ieu nu dicuriga ku urang teh Ustad Winata naros nuhun Ustad saya mah teu ujug-ujug diteunggel ku abdi panyanten teh sanes pun Nini sampun Aki terang sotenan waktu abdi luncat we di pasir punini ngagoak barang ditinggal mah teh punini geuning Gusti Maha Agung Aki damang Ustad Winata nemen naros ka Aki Dasim nah saha ieu jalu Aki Dasim can apaleun ka Ustad Winata kitu deui ka Ibu Aisyah garwana nu tos uningan teh lintang ka Nyimas Lisna bubuhan anjeunna kantos tepang itu pun Bapak Aki Nyimas Lisna ngawartoskeun ramana baru bandar kaya apa nah kenaon ngarariung di dieu lain nama kali kali mah bari nage nyar kala apa puting-puting Aki Dasim salah reungu Nyimas Lisna nyebutkeun pun Bapak kareungina ku Aki Dasim bandar kalapa atuh Ibu Aisyah rada ngabalieur beri mesem sanes bandar kalapa itu pun Bapak Nyimas Lisna sasauran rada tarik geus kitu kakara-kareung oh baru papasinya nya oh syukur atuh ari ngarariung mah nam jalu atuh ganjangan urang balik bising ka beurang teuing mangkaling Aki ningakeun marmut teh
Aki Dasim ngajakan balik geus kitu mah bring arinit harita gemolan nu dipake muntel anggean dipangmawakeun ku Jang Isak. Armada lumpang ti heula dituturkeun ku Nyi Mas Lisna jeung nu sejena. Parang harita geus caang Batara Surya geus ngaluhuran puncak gunung. Nu kabeneran ti jero imah aya saurang wanoja norojo tayalian Nok Warnasari. Gero nyiwa Nok Warnasari ngagero Uyut Sagarana nu neme tos wiridan ti kamarna. Uyut? Si Akang sumping Uyut? Cek Nok Warnasari guru tak Uyut Sagarana keluar. Alhamdulillah. Meni ragem kieu lu. Mangga lalinggih ki baraya mangga. Saur Uyut Sagarana meni somea. Mangga Ustad kalebet. Cek Armada bari meulaan ungah kana golodong. Hari Nok Warnasari jeung Nyi Mas Lisna ngadon silireret tuluy ting balieur. Mariceun beungeut itu camedun ieu bakatut. Taksiran duanana pada boga timuru ceuk ieu boga buah pemajikan Armada. Ceuk itu buah pemajikan Armada. Ari Ki Dasim harita nyekelan dengan Armada dina golodong. Kujang mangkelanan. Nari mah urang dijual ka aku ku aki-aki nu bieu kitu. Kujang wadna bodas. Cek Aki Dasim samarukna imah nari jual. Teu diical bumi nu aki mah aya di ditu imah bumi Uyut. Mangga we kalebet Ustad mangga linggih Ustad. Cek Armada kalacat sararea arungah tuluy asup ka jero. Gek dari dina samak nu meunang ngamparkeun Nok Warnasari. Gek Uyut Sagarana calik terasa salaman kata tamu. Meunang sawatara menit mantara semah jeung pribumi. Can aya nu nyarita naon-naon. Ari Aki Dasim gawena rarat-reret kasisi kagigir. Bareng ngareret kana balik panto breh katingali padudan galatak lulutuk dina palang dada handap jeung cepuk wadah bako kagungan Uyut Sagarana. Amuing geuning eta sia ni. Padudan kami teh paingan ditita di lampahan dina pesak eueuh. Nyampak di dieu we euy. Cek Aki Dasim samarukna padudan nu manehna. Ceng dicokot sarta dieusian bako. Ketrek Aki Dasim nekerkeun gadawesi. Sanggeus lunglungna teu rakpel ditapelkeun kaliang padudan. Nu geus meunang ngabakoan. Ari Uyut Sagarana mesem kitu deui Armada. Parantos sabaraha Uyut wajah balaya. Aki Dasim nanyakeun umur ka Uyut Sagarana. Nya kirang langkung sawidak satengah we sepuh. Waler Uyut Sagarana. Aduh nyai bujur. Punten lah sepuh. Bujur Aki Dasim kabolosan abong kena geus pikun poho di kaera. Bari teu kirim-kirim anggur pok nyarita. Jadi hayang seuri ku rumahnya ya buk jeung jangot geus samut-mut. Ari umur kakara 23 tahun. Punten Uyut punaki mah parantos kirang dangu. Pamisa sauran kedah tarik wae cek Armada kapi asem ari Nok Warnasari. Harita ngoloyong ka dapur maksudna marek nyician cai nyungguhan tamu. Kitu teh make jeung noel sagala kana leungeun Jang Isak nu keur tungkul. Ditoya surti koloyong nuturkeun ka dapur pok nanyakeun. Aya naon Jang Isak neuteun. Ari itu pamajikan si Akang. Cek Nok Warnasari maksudna mah nanyakeun Nyi Mas Lisna. Ih sanes putrana Ustad teh. Tema Jang Isak halisna ngariut. Kumaha masih anak Ustad ge anak kiai ge. Pamajikan si Akang. Sanes istrina Kang Armada eta mah no. Bohong. Tonsok nilungan Kang, da abdi ge moal naon. Nya gitulah. Nok Warnasari boga sangkaan yen Nyi Mas Lisna teh pamajikan Armada. Lamun kitu teh mah tiburuan ka Nyi Mas Lisna. Bantu disumpah no. Sanes istrina Kang Armada. Kamu naon Kang bohong. Mung dicanak sotenan ka dieu sajabina nebihan bahaya, sejan nebihan bahaya tina sarakanana. Ini teh percantan mangga itu taroseun ka Ibu Ramana. Tema Jang Isak sajelasna. Sangki ku abdi mah istrina Kang Armada dume tadi baluar balieur. Nok Warnasari kakarap percaya koloyong Jang Isak ka jero deui. Kuniang Nyi Mas Lisna ngadeg ngagupayan Jang Isak teras kaluar. Ada persen naon Mas? Jang Isak nanyakeun. Ari itu apa yang dieu? Saha teh? Pamajikan Kang Armada? Ini judes ka abdi rek ditanya ge ngadon balieur. Sieun direbut salakina kitu? Saur Nyi Mas Lisna saha teh jeung Nok Warnasari boga timuru yen Armada teh salakina Nok Warnasari. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
Putra sadaya harita para wargi sadaya nyimaslisna sahatai jeung Nokwarnasari boga timuru yen armada salakina Nokwarnasari sanes di masa istri Kang Armada teh buyutna nu sepuh teh eta teh buyutna nu sepuh-sepuh teh tusuk saruana Kang Isak nyawe da abdi ge da moal rek ngarebut talaki nu geus boga pamajikan bari nage nyimaslisna ngabalieur temahna keur Jang Isak jadi hayang seuri itu nyangka kitu ieu nyangka kieu padahal pada timur salerosna nyimas sanes istri Kang Armada mangga tarusin ka wujudna tema Jang Isak tuluy ka jero dituturkeun ku nyimaslisna meh bareng jeung Norojona Nokwarnasari ngajingjing teko dieusi ku cai hanut teh hanut jeung nanggeui balas terang dieusi ku cangkir laleutik dimasiki da puguh teu boga gelas tuh kieu di dieu maneneng yuh abong kena di sisi gunung ngaleut oge kana cangkir anakna teu gaduh gelas diuyut mah ucu teu naon aduh no ngaleut teh tamu teh mangkaling nemean pisan ka darieu teh saur uyut sagarana bari kapi asem sawiya sepuh ulah ngarepotkeun abdi mah kadi etang-etang nulayakeun pikir we wireh tos sababaraha kali menakar leuwas saur Ibu Aisyah nuhun uyut teh ngaraos bingah pacampur kaget ari bingahna wireh ieu si Jalu sareng si Ujang parantos marulih deui kalayan aya dina kasalamatan ari kagetna wireh kasumpingan ku tatamu mangganing kaayaan di uyut teh anu sakieu buktosna matak pika isina dupi pangarsa teh nu ti mana uyut sagarana name ngayakeun patarosan ka tamu atupok armada mihula anemalan uyut kita minangka guru abdi muhun anu disebat ustad kapungkur abdi kados ngajar diajar naos di anjeunna mun nya kitu upami dina bebuleuman teh mah kang abdi janten tutung atahan janten wireh aya gangguan tina perkawis jalmi-jalmi jarahat nu disebat rampog nya ti kawit harita abdi henteu ka ditu deui nu saterasna mau ditepang sareng uyut ai margina mah abdi teh aya nu mitenah kalayan dugi ka disiksana ku hiji jalmi pemi syariat nanti enggak dicanak maka di ku uyut wallahu alam kumaha nasib abdi mungtos kitu we pitulung Allah kedah panjang lalakon duwi ka ayeuna abdi tiasa patepang deui sareng punini kalipun aki kitu deui sareng ieu pangresa Ustad Rawuh Saputra Garwa ceuk Armada ngajelaskeun janten ieu teh Ustad aduh nuhun uyut teh tiasa ditepangkeun sareng pangresa nya kitu hatur punten muka suhun diuyut mah sakieu buktosna tadi ge parantos disangemkeun langkung ti payun matak pika isina sawangsuna sim kuring kena dihapunten ku sepuh parantos kumawan tuntung rojog tanpa laratan kalayan tu disangki-sangki sim kuring bakal patepang sareng kasepuhan nya anu janten margana mah sim kuring sareng ieu pun bojo kalipun anak tiasa ka dieu teh ku ieu dicadak ku Jang Armada wireh wengi tadi sim kuring sakula wargi ampir-ampiran kacilakaan mun saena aya pitulung ti Allah Subhanahu wa taala syariat nama kabujeng ieu ku Jang Armada pamitu kabujeng aya Jang Armada mah duka kumaha nasib sim kuring sakula warga teh sepuh saur Ustad binatang ngagalindeng lajeng Ibu Aisyah mangirang mohon sepuh pami syariat nanti aya imah Jang Armada rupina abdi heula nu langkung ti payun nemahan pati Masya Allah baru kitu nyimas eta kumaha margana dugi ka kitu teh uyut sagarana rupina ruas kapan si Jalu ini ti dieu jeung si Ujang teh sacarita ka uyut rek maluru tuang eyang saurna deui bari ngalirik ka Armada nu keur melengu karita teh para mitra bangun lunggu leres maksudna abdi sareng ieu puni sate mios ti dieu teh bade maluru punini kalipun aki uyut mung di setengah perjalanan abdi lireun heula ngarung nyuhan tos kitu abdi ningal hiji warung kumargi abdi hoyong barang teda enggalna carios miwarangan ieu pun misak ngagaluh tedaeun karesan kamari ieu abdi dipasiean artos ku uyut sapicis nanging Jang Isak muli deui jalan di warung aya nu dipikasieun ku anjeunna 3 urang pameget saurna teh sarencangan jalmi nu nyiksa abdi nu teh ti payun tina kitu na abdi ngaros panasaran lajeng ngadongkapan warung teh laros dedinya di warung teh mah aya 3 urang pameget bali nu saurang mah teu benten ti jalmi nu siwah ngadon kekeleueuhan weureuh kulahang malum atuh jalmi setengah teh eling teh teu puguh-puguh dudu kuy abdi ngadon dicabut teras diluluh ku anjeunna
temahna adi kaliasan ugi kader abdi ngayonan tilu jalmi ngudua mah duka kumaha nasibna nyen hiji deui teu kantos repot ongko anjeunna nyebatkeun ampun kalayan anjeunna ngarusiahkeun wayana abdi kamari ieu disiksa teh saolah-olah dipitnah majarkeun abdi midamel hiji kelakuan nu ngalanggar hukum agama ka hiji istri nya ieu pisan nu ku abdi dibantun kangge saksi kalayan supados anjeunna tiasa ngajelaskeun saha jalmina nu mitengah kitu ka abdi teh jelasna supados abdi bersih tina pitahan uyut dasar tos kitu kersaning kamurahan Gusti Allah ieu jalmi teh ku abdi dibantun maksudna mah teh sanes bade dijagrakeun ka Pak Ustad supados anjeunna ngajelaskeun saha-sahana nu boga perbuatan ka puterana Pak Ustad nu akhirna ngadengen setengah bade nepakeun gegeuleuh ka abdi aya paripaos nepakeun jurig pateu alih mah ieu jalmi ngawartoskeun perkawis pun biang oge disiksana teh nyaeta ku rencana nu mitnah ka abdi teh nyawengi tadi sabada abdi tos di warung teh teras mios bade ngadongkapan ka Pak Ustad barang tos taket ka bumina abdi ningal ieu ibu nuju disered ku saurang jalmi malih katingalina mah tangak ibu teh disantongan congo peso balati atuh ieu nyimas dibedol ku saurang jalmi nu bade nepakeun gegeuleuh ka abdi teh padahal anjeunna teh nu kagungan perbuatan bade milampah abon ka ieu nyimas didinya mah abdi tos teu emut kana naon-naon uyut teras ngayakeun paritungan pati ngayonan 5 jalmi margi abdi kacida nyerina ku pun biang nguping wartos tijang isak perkawis pun biang dirurujit teras disiksa nya saena we kabujang kapenak teras dibantun ka dieu armada panjang lebar ngadadarkeun sakumaha pangalaman para mitra manehna ti mimiti indit nepi ka balikna deui bari nyiringkeun ninina jeung akina kitu de Ustad Winata Saputra Garo ngaso heula ngaso sadaya sanajan armada aya keneh picaritaeun kulantaran Nini Sarni tumanya kapaksaeun heula diselang ku Nini Sarni nanya kekelan Jalu puguh Nini teh asa diingetan tita tadi rek nanyakeun ngan kaburu si Jalu nyarita panjang lebar maksud Nini teh nyaeta nanyakeun perkara indung hidup kumaha kunci panggih henteu Nini Sarni nanyakeun kulsum indungna armada mawi mameteu aya Nini ceuk armada ukur sakitu eueuh teh teu kapanggih jeung si Jalu Nini Sarni talete sedeng akidasim salakina jongjon ngelepus ulun padudan kagungan uyut sagarana sanes teu kapendak Nini ari kapendak nama kapendak munggo armada teu kebat siga berat nyaritakeunana ngan kumaha Jalu ini teh dieu nah balik ka lembur urang Nini Sarni nya sedek sanes angkat deui atuh nepi mulih ka lembur namun tos ngentunkeun hah kumaha pangdeng teh geus hilang Nini Sarni ngaranyu beungeutna ngadak-ngadak pias Nini parantos dugi kana titis tulisna we bumbiang kedah ngantunkeun di dieu temal armada atuh Nini Sarni ceuri tuluy cacarita ka akidasim salakina nu keur jongjon ulun padudan Gusti Nuha Agung yang si Aki geuning anak urang teh indung si Jalu teh geus hilang cenah Aki cek Nini Sarni bari neungeul kana tuur akidasim di barung kurawah riwi ge nya di sia ini bengku pernah jebleh teh mun beukina keur sia di jalan keneh hayo jebleh uyuhan aya cimataanya manggeus deuleu era pun ngarariung anu jebleh wae mending kami mah sabel lamun neuleuh nini jebleh teh padis we siga dompet ka benyeng akidasim kalah milu amak indung si Jalu hilang galeun lu kampula dosa nya aya kabina-bina teuing boga Nini teh Jalu nya alapatan kitu teh hilang ngadoni tah hilang ka Aki naon kudu dibilang atuh cenah akidasim salah reuneu nitah milang naon atuh ada Nini pokna deui aing masih ada moal hade atuh ku aing gebir nama deuleu lain nitah milang si Aki tapi nyi kulsum geus hilang deuleu Nini Sarni kakara nyarita rada tarik malah ditompokeun kana ceuli akidasim kumaha pangdeng nyi kulsum hilang akidasim bangun reuwas sia geus hilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un di mana hilangna teh Jalu akidasim cari nakdak ngantunkeun nama di dieu Aki
nyeri naon cenah Jalu kapan waktu ini ti gunung maca carita kaki jeung kasih ini rek nyangan si Jalu cenah tuduh raki mu ngayeun nyiksa baru kayak nyiksa usaha disiksa mana ayeuna manusana akidah sim sigan nafsu mung hanya kal waktosna seep